Para mitra sadaya nu sami-sami ngabadungan dongeng, atuh para wargi sadaya anu sami-sami ngabadungan dongeng judul nuju dihanca ku Mang Jaya teh Marakayangan karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi ieu dongeng tiasa katampi kalayan kabingahan. Salajengna para mitra sadaya dongeng nu judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS urang lajengkeun deui mugi-mugi tiasa katampi kalayan kabingahan. Ari para mitra anak anak lauk cenah namina naon cenah burayak naminanya. Aya oge nyebatkeun bernyit para mitra anak lauk teh nya kitu nya. Burayak para mitra. Aya ge disebutkeun aya burayak mah cenah eta naon teh impun. Aya oge para mitra anak lauk namina burayak atapi bernyit. Atapi lauk leutik namina burayak itu tiasa disebutkeun kitu nya para mitra anak lauk. Anak lauk teh rupi-rupi, ayana lauk ieu emas, lauk ieu para mitra jaer sun sajabina. Mangga atuh dongeng nu judulna nyaeta Marakayangan karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-58 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Marakayangan. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-58. Para wargi anu mulya, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng. Dina hiji peuting nu kira-kira jam 10 manehna can sare kene malah ngajejentul we sorangan di kamar. Tayalian di panyewaanana tur panyewaan Bu Ursih rada nyingkur jauh ka tatangga. Si horeng Ma Ursih ngajejentul keneh teh lain bae pitunuheun jauh keneh ngan ngarasa bingung pilakueun jeung kudu ka mana deui manehna ngejat. Sabab jelema nu ditipu tur digasa barangna geus ampir diunggah tempat. Lamun kapahung teh ngarasa kapahung sok sieun katohyan. Kuno katipu ku manehna. Danya kitu sipating jelema nu boga dosa atawa boga lampah goreng masok komo. Daek jail kaniaya ka batur sanajan lumpat ka mana-kamana oge ceuk paribasana nyumput dina mega malang. Ari batin mah teu weleh gegebegan, teu weleh dikukuntit ku kasieun jeung kahariwang. Boh keur kaum lalaki, boh keur kaum awewe. Teu kolot teu budak pokona mah satiap jalma nu boga kalakuan goreng atawa beh dituna disebut jelema jahat. Kira-kira nincak jam 11 di luareun bawangunan asa beuki sepi jempling ceuk paribasana. Teu kadenge nu batuk-batuk acan lintang ti sora ciang-ciang. Keur kitu guluprak cenah kadenge sora nu ngaguluprak di dapur. Geus tegwe timuru nama Ursih ka ucing sabab sok aya ucing nu ungah ka imah. Kolosod Ma Ursih turun tina dipan tuluy kaluar ti kamar. Maksud rek nempok ka dapur bisinya aya ucing ngukakeun tutup sangu. Tapi di teang ka dapur eueuh ucing eueuh naon samalah boboko oge. Boboko sangu teu robah tetep dina tempatna. Malah tutupna ge teu murag teu naon, koloyong Ma Ursih ka jero deui. Barang rek asup ka kamar cungungung kadenge anjing babaung meuni lamat. Tur asa kakaraeun salila Ma Ursih aya di dinya make anjing babaung sagala. Sajaba ti kitu make aya sora manuk sirit uncuing meningelak pipireun panyewaanana dina tangka jambu batu. Keak-keak manuk koreak disadako koreakan asa handap naker. Atuh Ma Ursih dedeheman bari asup ka kamar. Kalacat unggah kana dipan maksudna rek sare. Kakarege dug geus ngorejat deui sabab meuni atra sora awewe ceurik ngabangi pongpok kamarna teu lila jep-jempe. Nasaha cenah nu ceurik di pongpok kamar teh meuni siga nu kanyanyerian ngabangingi. Ayeuna mah sada nu ciciri hilang deui. Nah anu nyetelkeun dongeng di radio kitu. Nya sugan dina radio make aya suara anjing babaung sagala. Cek gereng tes sate Ma Ursih. Sangkaan ma anjing babaung jeung sora nu ciciri hilang dina dongeng radio. Nu teu kungsi sawatara menit cirihil kadenge nu seuri ciciri hilang. Harita para mitra seuri nu ciciri hilang dibarung ku sora barudak ting cerewet. Malah aya sora awewe jejeritan sedeng anjing mah teu eureun-eureun babaung. Sorana melewung siga nu marengan kana sora awewe ciciri hilang asa beuki atra. Tapi Ma Ursih tenang we da ceuk timuruna mah. Nu nyetelkeun radio
dongeng-dongeng dina radio. Padahal di luar geus nyampak makhluk pikasieun. Tangtungan lalaki teu make kaos-kaos acan. Beungeut cakeutreuk hideung jeung siga garicu. Tapi eueuh panonan ukur kongkolakna we ngolokor gede. Buuk ngariring kiwik semu gimbal serengeh-serengeh eta makhluk nu ngajega. Dina hareupeun panto saranga serengeh tuluy gegetret kana sirah barakatak seuri bangunungeuna. Disambung ku suara awewe cicirihilan. Kocrak, kocrak, kocrak. Gagang kunci panto disada gogocrakan sedeng maursi jongjon we di kamar. Duka teu ngadenge, duka gagang kunci gogocrakan kana gagang kunci gogocrakan. Dumeh boga sangkaan mah nu seuseurean teh dongeng dina radio. Reket, brai panto hareup disada ngaraket. Sarta muka kumane, reket nutup deui kumane. Cungungung anjing tuluy-tuluyan babaung malah asa beuki deukeut ka imah panyewaan maursi. Kojengkang eta makhluk lempang ka dapur. Di dapur balik deui ka tengah imah bari teu weleh sarangah serengeh jeung gegetret kana sirah. Si horeng si mana horeng eta makhluk kasebut makhluk nu marakayangan. Ngandu ka saha nu marakayangan tur ungah ka imah maursi. Reg eta makhluk ngarandeg hareupeun panto kamar. Geus kitu gero sada ngagero maursi sora persisisan bastari. Ngan kadenge ku maursi mah sada di luar pokna teh. Ma, mana? Cek eta sora makhluk marakayangan. Atuh maursi curinghak kalawan ngagereneng jeroeun dadana. Sora salaki aing teteh na geus kaluar kitu tina hukumanana atawa manehna kabur tina tahanan. Piraku make bisa kabur sagala sabab aya dina panyara beusi. Disaring sig beusi tur dijaga. Nya sugan geus bebas tina hukumanana. Sabab geus aya anu kana 12 taun. Nabuka wae kitu pantona atawa entong. Ari teu dibuka sok sieun ngamuk. Hayo ke ka aing dipahala mangkaning manehna anyaran tas dihukum. Ari ku aing dibuka kalawan di aku. Sok sieun katohyan ku masyarakat di dieu. Heug aing dicurigakeun. Sedeng aing heueuh ka masyarakat anu di dieu ngakukeun teu boga salaki. Tapi keun bae rek dibuka lah ngan ku aing rek dicaritakeun. Dicaritaan supaya ulah saterusna cicing di dieu. Rek dibejakeun masyarakat di dieu ngakalakeun ka manehna kitu. Ceuk gerentes sate maursi. Kolosod turun tina tempat sarena tuluy ngojengkang rek mukakeun panto hareup. Lantaran kadenge ku maursi anu ngagegero teh ditepas. Keletrek selot panto kamar dibuka ana berai lenyap hate maursi ngalenyap. Malah mundur sabab hareupeunana dina lawang pisan aya makhluk matak pikasieun. Beungeut cakeutreuk hideung siga areng. Sedeng panon atuh eueuhan ukur kongkolakna we ngolokor gede. Sajabati kitu teu di kaos-kaos acan. Serengeh makhluk nyerengeh siga ngajak seuri. Atuh maursi unur-unuran bari ngaroroncon. Rek ngagorowok bibir asa dirapet. Temahna ukur cacalawakan. Para katak makhluk seuri. Dibarung ku sora barudak ting cerewet ting harehe. Malah aya sora awewe jejeritan sagala. Dibarung ku sora anjing babaung lamat mepeuskeun jemplingna peuting. Pokna eta sora makhluk teh para mitra. Seuri meni ngagak-gak tuluy nyarita ngagerep. Montong ngejat mane ursi. Bongan mane geus nyieun kajahatan. Bongan mane geus kumawani barang cokot bana batun. Wayahna maneh rek dikawin ku kaula. Rek dibawa pindah maneh ursi. Pokna eta makhluk para wargi nyarita kalawan dibarung ku awewe seuri cicirihilan. Ditema ku anjing anu babaung lamat naker. Ampun, kukula mah ulah diganggu ku Andika. Ampun, halik mundur. Di hareupeun kaula. Mundur, halik montong ngaganggu ka kaula. Sabab kaula mah teu rumasa. Ngalapakeun goreng. Teu ngalapakeun curali halik. Mundur di hareupeun kula. Ceuk maursi kakara bisa nyarita kitu. Tapi teu patin atah ge sabab dibarungku kasieun.
Moal bisa unur saacana dibarengan ku maneh Ursi. Wayahna urang kawin jeung kaula. Najis ya setan, najis iblis ya. Sate asia teh atuh. Najis aing mah najis. Bisi maneh hayang nyaho ka kaula. Ieu pisan nu ngaran Amir. Ngaran Amir nu baheula dikaniaya ku ngaran si Bastari salaki maneh. Ayeuna maneh rek dikawin ku kaula. Ceuk eta makhluk. Ngakukeun ngaran Amir memang nya eta makhluk. Nu marakayangan Amir adina Bastari nu pangais bungsu. Nepi ka kiwari masih keneh marakayangan samalah lanceukna Amir nu ngaran Duloh jeung Tati geus maraot alatan gerering. Duloh boga panyakit eungap ari Tatih bareuh beuteung. Nu aya lintang tinyi kitu ge ayeuna jadi sangsara. Bongan harita teh pipilueun ngagasa bana Amir almarhum. Lamun nampa wawales teh mah nampa wawalesna. Nganu jadi jembar mah lintang ti sobar sorangan. Sabab maneh nama sapeser dibelah 7 gecek paribasana. Teu kungsi ngadahar rejeki Bastari. Ladang ngagasa bana Amir. Harita ma Ursih tuluy unur-unuran bari rarat reret kasisi kagigir. Maksudna rek neangan pakarang atawa paneungeul pikeun neungeul eta makhluk nu marakayangan. Kojengkang makhluk terus ngadeuketan ma Ursih. Ret ma Ursih ngareret kana kendi kosong anu nangoh di luhur meja leutik. Ceg dicekel sarta teu tata pasini dikebrok kendi ditinggangkeun kana sirah eta makhluk. Da puguh ngaranna ge juri geus sakitu ditinggang ku kendi satakerna ge teu kerel-kerel, malah para mitra kek nyekek beuheung ma Ursih bari babarakatakan seuri. Ma Ursih ukur bisa sakitu tuluy calangna. Panon buncelik beungeut semu geuneuk akhirna ma Ursih korban sapada harita. Gubrag ragama Ursih karibanusan ngagubrag. Makhluk marakayangan meniasa suka seuri babarakatakan di barungku sora barudak ting cerewet ting harehe. Kitu deui aya sora awewe jejeritan. Cungungung anjing babaung marengan ngilesna eta makhluk marakayangan. Eleut sawatara menit sabada ma Ursih korban kuno marakayangan. Ngadadak langit nu tadina eces bengras, bentang baranang jadi poek mongkleng angkeup binuh kupi hujan. Akhirna gebret hujan turun di barungku angin ngagelebung. Gelap ting burinyai ting beledag matak paur ngadengena. Sora hujan jeung angin menis saru ngaguru. Taksiran meret ciri wanci. Aya nu korban kasarad dicekek ku makhluk marakayangan. Isukna kira-kira jam 10 beurang layon ma Ursih ka karaya nu manggihan. Kuno boga imah nu maksudna rek nagih sewaan. Atuh puguh nu boga imah reuwas lain dikira. Nyampak aya mayit di kamar gancang eta nu boga imah laporan kanu wajib. Kalawan harita keneh si korban dibawa ka rumah sakit rek dipisum ku dokter. Kacuriga nu wajib mah inggis dikaniaya ku jelema deui. Tapi nurutkeun pamariksaan dokter mah eueuh tapak-tapak mahala atawa diracun. Atuh nu boga imah teu jadi urusan sanajan manehna nu leuwih ti heula manggihan oge. Para wargi kaum dangu. Geus tamat riwayat hirupna anak pamajikan katut adi-adina Bastari. Kari Bastari nu masih keneh can kacaritakeun naha manehna geus kaluar tina hukumanana. Naha masih keneh dihukum nanging insyaallah engke bakal kacarioskeun deui jalaran jejer ieu carios masih keneh panjang lalakon. Mung wallahu alam kapayuna mah anu jenengan Bastari teh. Kitu deui sobar sareng istrina katut Yuliani putra kukutna. Urang malikan kana kayan sobar beuki dieu laki Rabina jeung Rohaya beuki jembar. Samalah Yuliani geus boga papacangan ka saurang jajaka nu beunghar demi katelahna Cep Deni. Cacakan Yuliani kekenalan jeung Cep Deni kakara 2 bulan katingali geus layeut kalawan kungsi ditepungkeun ku ka ibu ramana Cep Deni. Atuh ibu ramana Cep Deni ujug-ujug cop we satujuna keur putrana kagungan papacangan ka Yuliani. Sabab Yuliani geulis di bubuh amis budi tur lungguh.
Dina hiji poe nu kira-kira satengah opat bada asar di hiji imah gedong aya 2 urang insan, lalaki jeung pamajikan. Sanajana bari eta 2 insan geus tengah tuwuh, ari dina warugana masih kene saleger. Dina pakaian bersih tu rapi, sajabati kitu gede amalna gede tulungna, babakuna kajalma anu kurang kaboga akawa disebut jelema fakir miskin. Si horeng 2 urang insan teh ibu ramana Cep Deni, ibuna jenengan Ibu Karmini, ramana jenengan Pasastra, panjangna sastra diguna, pangsiunan kapala sakola. Kumaha amana perkawisi Asep teh atuh? Ibu Karmini mungaran tumaros, kanu janten caroge nuju maos koran. Naon teh ibuna? Pasastra malikna ros kalayan bari ningalian koran. Sumohon perkawisi Asep kekenalan sareng Neng Yuli. Na bade dilamar ayeuna-ayeuna wae kitu, jalaran eta katinggalna ku abdi mah menitos layetna keur geuning. Ari perkara ngalamar mah gampang ibuna. Tong boroning isuk pageto sadala ayeuna ge teu naon-naon, naon esena, naon susahna pirang ngalamar. Ngan samemeh dilamar teh tanya heula budak awewena. Nasukaeun lamun rek dipiharep ku si Asep. Ulah dapon ngalamar wae ke kumaha hanas di dieu ngabring samerengan si Asep rek ngalamar. Datang ka inung bapana teu sukaeun. Atawa inung bapana teu rujukeun, boga anak dipiharep ku anak urang, saur Pasastra. Pasastra wiguna bari nilepan koran, teras disimpen di luhur bupet mainan gedengeunana. Janten kedah ditaros heula murang kali istrina kitunya? Nya puguh atuh. Tanya heula jenisna. Cek ibu Pasastra tuluy ngageroan lanjangna katelah Biwati. Atuh para mitra sadaya. Bi, keun ku abdi amana? Biwati, kanen. Temal Biwati gancang nyampeurkeun ka patengahan. Pade api keur saeun naon, Nen? Ari si Asep tadi nyaritana mareka mana cenah Biwati, katinggal ieu mending ngaleos ka jalan. Saurna wade ngagales kertas bungkus kado, Nen. Tema Biwati salah pok. Punten. Para mitra sadaya leres salah pok. Harita teh atuh para wargi sadaya. Kumaha dedengean de tadi teh naon Biwati? Sumuna bungkus kado, lain bungkus kado tadi teh. Sanes ieu anu bungkus kado sumun. Terus para Pasastra ge harita teh para mitra sadaya. Tuluy nyarita deh, sugan deh bungkus kado. Hehe, atuh meureun lawan bungkus kado mah. Sabaraha lobana meuli kertas keur bungkus sado, mangkaning sado teh lain leutik-leutik teh. Bejeung kuda da meureun nya. Jadi keur bungkus kado meureun nya, ceuk Pasastra. Atuh Biwati tuluy nyeleukeuteuh seuri. Heuh, aya anomnya sok rupi-rupi. Salah dangu anom mah panginten. Biwati meningah heuheuy. Oh, jadi kajeun rek meuli keur bungkus kado mah bisi rek ulin ka Nying Yuli, saur Ibu Karmini leos Biwati ka tukang deui. Nu teu kantos 5 menit Cep Deni sumping nyana kertas kado. Kado keur saha Asep? Taros Ibu Karmini bari ngaliri. Kangore rencangan bu ulang tahun saurna teh. Waler Cep Deni bari nutupkeun panto. Jeung saha kaulemanana? Ibu Karmini neuteuk. Pamitea pemengan mah sareng Yuli, jalaran kamari tos sasauran ka abdi bade ngiring. Yuli rek ka dieu atawa si Asep rek nyampeur ka imahna? Sun bade disamper ku abdi ka ditu jalaran bumi rencanganna caket sareng bumi Yuli. Mung kahalangan ku 4 bumi, Bu. Lamun rek disamper engke balik ti uleman, sina tuluy ka dieu nya. Insyaallah, Bu. Cep Deni terus lebet ka kamarna mungkus kado sanakeun kana ulang tahun. Panceg kana jam 4 Cep Deni tos dangdos. Ngange-angean weuteuh teras kaluar nyana kado. Kalayan pupulih kanu janten Ibu Ramana bade angkat ka uleman. Harita Cep Deni nyanak motor nu teu kantos 10 menit tos dugi ka panganyrekanana Yuliani. Harita Cep Deni nyanak motor nu teu kantos 10 menit tos dugi ka panganyrekanana Yuliani. Kalaca Cep Deni unggah ka tepas kalayan uluk salam nu kabenaran rohaya inung kukutan Yuliani keur aya di tengah imah. Atuh rohaya nemalan salam bari berai mukakeun panto. Geuning Asep mah ngatras kalebet Asep. Dupi Yuli aya, Bu? Aya Asep nuju di jaman ke anu sasekedapnya. Tema rohaya geek Cep Deni calik dina kursi ari rohaya harita ka tukang.
ngabejaan Yuliani anu kabeneran Yuliani keluar ti kamar mandi. Yuli itu aya cep Deni ka dieu. Tos lami Bu. Kakak Rajo rek nyampeur ka uleman meureun da mawa bungkusan kado katinggalina mah. Teh Marohaya tuluy nyician cai teh kana cangkir beling. Paras lami Kang? Tanya Yuliani teu weleh murah imut. Nembe yeuh waler cep Deni. Kana sedapnya Kang ya? Yuliani ka kamar tuluy nyisiran. Rap make rok anyar beungeut ukur di wedak saulas. Sanajan teu ngareka ge, boh dina beungeutna boh dina pakean keur Yuliani teu ngurangan geulis da pugu geus geulis bawati kudrat. Awakna beuki bohono jeung bersih. Nu teu kungsi lila norojo ti kamar atuh puguh we. Cep Deni meninggal lenyap ningali rupa jeung pangawakan Yuliani katingalina teh meuni asa tamah geulis, majar teun teh meuni edun. Dupi ibu sareng apa ngawidian Yuli ngiring kana uleman. Taros cep Deni teu leupas tina paneteupna. Parantos diwidian ku apa sareng ku ibu. Kantenan we diwidian mah. Tema Yuliani bari gek biuk pahareup-hareup. Torojo Rohaya mairan cai kalawan dibakian. Lah ibu mah ngarepotkeun ngangge ngadamel cai sagala. Bios Bu da sanes tamu Bu. Saur cep Deni bangun ajrih ku Rohaya. Ngarepotkeun naon Asep ukur cai? Bade ka uleman teh Asep teh. Tema Rohaya bari nuna cangkir beling dieusi ku cai teh manis. Muhun Bu, mung eta kinten-kintena Yuli kawidian bade dibantun ku abdi. Mangga Asep ari anjeunna kersaeun mah teh aya pamanganana. Tema Rohaya. Mang Asep lingi-lingi da itu ibu nuju gaduh pidameleun nya. Di pawon. Mangga Bu, mangga lajengkeun ulah ngaraos kaganggu ku abdi. Ceuk cep Deni. Koloyong harita Rohaya ka dapur terus barang gawe. Ari sobar harita eueuh keur ngarit, sababoga doma aya kana opatna. Bade angkat ayeuna Kang? Mun ayeuna we Yul bilih kabujeng sonten teuing mungke wangsul ti uleman, urang teras karorompok jaran ibu miwarang ka ditu. Insyaallah Kang. Wartosan heula tu ibuna Yul bilih dedeupeun. Saur cep Deni leos Yuliani ka dapur bebeja keun jadi inung kalawan norojol. Bade angkat ayeuna Asep? Muhun Bu, puntenna Yuli bade dibantun heula. Sarengke tos di uleman bade teras ka dibantun karo rompok jaran pun biang miwarang ka ditu. Mangga Asep mung punten we engke pangjajapkeun ka dieu nya. Insyaallah Bu. Tema cep Deni bari ngadeg teras angkat ngaboncengkeun Yuliani. Teu kacaturkeun dina waktuna di uleman, caturkeun cep Deni jeung Neng Yuliani tos mulih ka bumina. Kaleresan Ibu Karmini nuju niis sareng pasastra wiguna di teras. Assalamualaikum. Yuliani uluk salam. Waalaikumsalam ngacali geulis. Balar Ibu Karmini kalacat Yuliani unggah. Kalawan nyolongkrong sasalaman ka Ibu Karmini sareng ka pasastra wiguna. Damang Ibu, Ama. Pangesto geulis samulina kumaha Ibu Rama di bumi dalamang? Alhamdulillah dina wangki dieu mah Ibu. Mangga kalebet atuh euis. Saur Ibu Karmini teras kalebet sareng carogena. Gek Yuliani diuk dina kursi jog. Ari cep Deni harita nyimpen heula motor ka pengker. Dupi tuang Ibu, icalan kene euis, saurna. Ngeureuyeun we Ibu icalana tami nganggur saurna teh. Tema Yuliani ngagelenyu imut. Bari sirah tungkul bangun ajrih ku pribumi. Sanes ku kitu eta ku rajin sumun tuang Ibu mah nya. Kersa wawarungan sagala. Sanes rajin Ibu tami ngalamun panginten. Tema Yuliani lajeng disambung ku pasastra anu mairan tumaros. Icalan naon euis? Icalan kaburyoan sadi dinten apa? Dupi apana ngadamel di mana? Ngadamel di pabrik plastik apa? Tema Yuliani torojol biwati mairan cai kana cangkir beling jeung kuehna sakeler. Neneng damang geulis. Biwati nyolongkrong sasalaman. Pangesto bisa mulihna kumaha? Aya berkah Neneng dina wangki dieu mah. Sanes ku kitu Neneng meuni asa tami bahenol we nya. Cek Biwati muji bari nyekelan kana leungeun Yuliani. Si bibi mah. Yuliani ngagelenyu bari ngalingek para mitra. Pok pasastra wiguna mairan. Ari Biwati kumaha? Genitnya menornya genitnya Biwati mah. Heuh, ide eta mah agan. Alah. Semajarkeun teh meuni menor. Ide. Gandeng Biwati lah. Meuni hahay heuheuy we pagawean teh. Saur Ibu Karmini. Leos harita para mitra sadaya. Biwati ka tukang deui bari mawa baki urut mairanca.
Para wargi kaumdang harita pasastra Wiguna tuluy nyarita sok kadinya dileut euis mangga mama tema Yuliani sirah tetep tungku lungguh timpu namanya tetos di uleman teh euis sareng Asep muhun ibu mung tadi saur Kang Deni piwarang ka dieu ku ibu laras euis tadi ibu teh wiat sangem ka si Asep maksana mah bade aya obrolkeuneun ka euis kieu nu moy euis ibu teh tos aya kana samingguna merhatoskeun kaayaan si Asep katingali ku ibu teh sering pisan amangan ka bumi atuh euis sok rajeun ka dieu sangem emutan ibu teh tos we antawi si Asep sareng euis teh aya pertalian sajabiti kenal teh panginten ku dasar kitu ibu bade tumaros ka euis eta kinten-kinten pangemut euis kumaha upami si Asep aya harepan saterasna ka euis na teu kaabotan upami euis dipiharep saterasna ku si Asep nu dimaksad ku ibu teh sareng kumamana naros kitu teh di mana euis teu kaabotan kalian bade nampi kana harapan si Asep tangtos ibu sareng mamana bade dedeheus ka sepuh euis cobi kumaha kinten-kintena da bade nampi upami si Asep bade miharep saterasna ka euis saur ibu Karmini mungaran tumaros atuh meunang sabar jongjongan meunang sawatara jongjongan mah Yuliani melenguk can mere jawaban pisan ku dasar kitu pasastra Wiguna mairan tumaros sok kewaler euis tong asa-asa na bade nampi atanapi henteu dipiharep saterasna ku si Asep saur pasastra Wiguna geus kitu maka kara Yuliani nyarita kitu ge sorana semu ngageter siga nu kasima manawi Kang Asep oge waktu seminggu pengker teh kantos naros ka abdi ibu naros kumaha cenah ibu Karmini netep semua naros kersah henteuna tema Yuliani ukur sakitu kumaha saur euis teu kumaha mung sang abdi teh upami Kang Asep sakinten moal ngaraos lingsem mah kalayan moal ngaraos kaduhung bade mileuleungkeun ka abdi mangga jalaran abdi mah sakieu buktosna kasebat jalmi taya kagaduh sareng sisip harti jadi kasimpulan mah euis teh teu kaabotannya upami dipileuleungkeun ku anak ibu anu katen si Asep anu katelah Cep Deni upami anjeunna moal ngaraos lingsem mah kalayan ibu kalih mama ridho kagungan mantu ka abdi insyaallah tema Yuliani nyaritana teu wani tangga waktos nasib